lamun dipaksa terjadi kajen kukumaha ge dipaksa mah saya dipaksa tita dahar aya dua algojo nyekalannyana lamun teu daek dahar dibacok ku jana sedengkeun jana mah bener-bener lamun cek jana bacok-bacok we teu algojo atuh dahar dipaksa jana teh dahar teh dipaksa teu batal ngan kuduna dihuapan lamun nyokot kitu mah pangkarep berarti kan aya ikhtiar dahar sia bageud dahar mun teu dahar ku aing sia di pedang sia hedar cicing bae jana cokot ke calangap gayem jadi lamun masih kene ngagayem nah henteu dititah mah lamun teu digayem sia ku aing sia hayo gayem tah nyana teu make gayem calangap ayo terusan aju ngagayem sorangan da bisa menta deui kan lagi dong ulah ya kudu terus bae dijajelan